52 nya 52 kurang dibayar. Mana bakal moga hutang keneh urang. Pasti boga hutang teh 100. Oh 100 duit. Kabarnya duit berem katanya. Ayeuna dipulangkeun kana nu biru aya teh 52. 52. Oh, Berarti 48 deui. tuh 52 tuh. 52. Tah, Nah, dijejerkeun tah. 52. Heeh 52. Heeh. 48 deui. Cicak tanyakeun. Aya. Nah, ini teh boga hutang keneh wae nih. Pan abah teh teu nginjem teh duit beuremnya. Ah, dia sarem. 100. Nya, Heeh. abah teh mulangkeun duit teh ka dieu teh mayar hutang caritanya nya. 52 berarti boga hutang 48.000 deui. Ampun si laki mah kitu. Ampun eta mah. Itu ngelicikan ka urang teh pan ieu teh dibayar tuh kurang teh 52. 52. Heeh. Berarti 48.000 deui. Ah, aing ngana haun kitu batu nya bawa deui duit tak nyaina mah. Rek ka mana? Dan bukan hutang keneh wae urang geus boga 52 kurang dibayar tah. Teka hati ka. Rek ka mana tuh ayeuna? Mantau gaing ayeuna mah. Aya eta rek kumaha? Ah, Rek kumaha mantog? bawa mantau geng. Geus. Hei. Bukan mantau ka, urusan mana. Aing mau hutang